saha nu nyangkanya Lesti saat Canjung Bilar teh harita geus jeung Agus. Duh, Harita lah pernah dibahas. Anu eta mah tos dibahas pan. Iya justru anu abi kakara apal kamari. Pernah aya hubungan oge jeung Palili baheula. duh, aslina. Asli. Waduh, Bubar akhirnya mah. pernah naon? Jadi Palili kan resep pisan nguseup. Oh, si Dede Lesti Lin, Heeh, si Anjur. nya. Aduh, Resep ka Palili. Lain resep ka Palili, sarua resepna gitu. Kan hanya karena Palili resep pisan nguseup. Ari Lesti teu resep pisan kana nguseup. Akhirna gagal we. Kandas hubunganana teh. gimana sih mah? Ya, biasa kan ari seniman makan keur senang jadi lagu, keur sedih jadi lagu, putus cinta naon sagala rupa jadi lagu. Hari nu bait pertama bener keneh nya. Selamat ku ucapkan padamu, wahai orang yang pernah paling ku sayang. Nah, gambaran hubungan jeung Palili mah di bait berikutna. Ku lepas dirimu dengan ikan. Anjing, cek aing oge. Apaan? Aing nggak serius, serius. Maka jeung kana ikan ikhlas. Apaan Palili teh resep pisan kana nguseup, jadi gaulna jeung ikan. Jadi diikhlaskeun silahkan. Lepas diri dengan ikan. Disebakeun ka lauk aja. Oh, bisa gitu eta. Dados teuing Lesti mereka jangan ku Palili. Da si eta mah kitu sileunya mah make jeung ka Lili atuh. Eueuh pisan ka iman aja Lesti. Aduh ampun eta. Tersangka lah. Jeung Pak Agus, jeung Palili. Oh, kok ka iman. Aduh ai. Itu Lesti mah. Matak ulah deui kan resep nguseup. Eta ku lepas dengan ikan. Gara-gara nanguseup wae. Ku lepas dengan ikan.